Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dewi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Wargi mangidi para baraya SMS di mana biayana pertama pisan kabar baraya ngagaduhan hanca ieu carita Jawara di Buhamau ayeuna basa Bandung bagian angka 44. Sakumaha naskah ieu caritana kantos dipaju hanca sabaraha putingan geus kalimat bagian angka 43. Pendaran menjadi keberat kuanci dina langsana alam pasosore di hiji patempatan khususnya ka Aki Puralaga anu harita kasoran tarung ngalayanan si Gagah Bodas sedengkeun Jangwardi lain hubungan kalah lumpat domeh lagi ngarasa riweuh jeung ripuh muru ka Cibendi dek laporan ka Den Purwa. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam pasosore dina nggoning ieu carita kadihirap penajana lah poho panto ali kana kunci wilujeng. Para wargi Aki Puralaga harita teh leungit pangawasana teu bisa ngalawanan deui suku karasana geus tuntun rarempeyek burukna buru geus teu bisa nangtung-nangtung acan atuh cakakak si Gagah Bodas siri nalenggakan munah meureun bisa ngalumuhkeun eta aki-aki. Geuning teu sakumaha gagahna sia teh aki-aki beot. Hayo hudang deui sia lamun heueuh sia Gagah Rongga. Urang teruskeun ijen jeung aing. Aki Puralaga ngadenge nama nganteun malang. Pipikiranna pabayu teu puguh. Sakur jurning awakna basuh juuh ku kesan. Beungeut pias. Keup dicekal puputeuyanana ku si Gagah Bodas. Terus digebig-gebig. Tapi tetap juga nu teu eling. Wah, mun gecerana mah sia teh. Udaya tuh euy. Heug sia ku aing arek ditaliannya. Sangkan teu bisa hiak, teu bisa kabur sia. Anjeun kudu narima hukuman ti aing. Minangka babala si Wirapati jeung Kalasurya, adik-adik aing. Mun disiksa ku sia. Tuh. Cek si Gagah Bodas. Barejeng terus ngubaran tali anu ngalikung si Wirapati tadi urutna dipake ngalikung Aki Puralaga nu geus teu walah kaya. Tekun sila Aki Puralaga geus ditalian leungeunna. Diuk barejeng ngahuhulung mikiran nasib. Geus ditalikung mah jadi sadar sarta ngarasa yen dirina jadi badak babangdan. Harita Aki Puralaga maong ka si Gagah Bodas anu keur ngakalan Wirapati jeung Kalasurya. Maksud ngakalan di dieu teh sina cara deui. Keke aing teh kacece gajaten kageke bangarti. Nah saha eta mangku lamun den bantrak-bantrakeun.
Saha guruna aki puralaga ngageran tos lebet ng manahna. Anjeuna ero sedih teu aya papadana. Sabab takara harita ngalaman ragrag ku sahandapkeun umurna. Komo barang yakin yen wardi eueuh di dinya. Beuki nalangsal we aki puralaga teh. Sedangkeun si Gagak Bodas harita teh kacida atuheunana. Naon sababna atuh? Lantaran Wirapati jeung Kalasurya geus nyambungkeun tanda-tanda rek cager. Ngarahanlah Wirapati geus usik utek-utekan sukuna. Lila-kulila naik ka luhur brai bentak panona lalaunan mulikeun ka Cileunyi. Wah. Dengerin yo. Ulang. Cek si Gagak Bodas ngomongna teureus bari sinepak kana dadada. Korea si Wirapati dihudang. Bedak diuk terus wakil tempoan kasakuling bungking. Sanggis itu rek ngadaret kaget kasih Gagak Bodas anu mencrong kamanehna. Rek deui kasih Kalasurya nu masih kenehna goler tempes-empes jiga nate. Nu akhirna ngeutup kaki puralaga anu geus meunang ngalian. Teteh aing teh geus ngalaman hiji lalaki nu matak ero. Hanya hati mana ya lancuk sapaguran aing si Gagak untung bisa nulungan kumaha. Cek hate Wirapati berjeng terus ngahulang ngumpulkeun heula lalambutanana nu sacan anu asa can teteng. Ditanya ku si Gagak Bodas. Bisa jalan. Mohon kada pitulung untuk kaburu ku anjeun. Aku mah geuring tangtu disiksa kak dikakaya ku sakit kepot urang Cibeni. Urang jadi mah. Sok urang jadi mah sok jadi urang jadi kami dari kampung ke Kalasurya. Nom ni kamu teuing hees teh teh. Cek si Gagak Bodas nusap bunut Kalasurya. Terus ketepakan dadana. Lila-kulila brai Kalasurya gebunta. Udang ngaraunan berjeng rada maksakeun wareja teh. Ayo. Jadi. Aya di mana? Nangeuning aya anjeun enggak? Bodas. Aing hajar dah ka dieu teh. Ada kami besan anjeun. Anu geus siksa ku aki-aki peot. Tadi aki-aki geus taliku ku aing euy. Sarta moal bisa kabur. Ayo. Urang baralik ka ieu mah. Ai si aki-aki kuat. Kamu bawa ke? Udah ngomong macam itu. Bawa we. Namun ngariung jeung guru. Itu. Cek si Gagak Bodas paparentah toloba omong di dinya. Atuh Kalasurya jeung Wirapati oge teu boga toloba omong. Terus duanana nangtung sarta ngadeuketan ka Ki Puralaga. Kalawan toloba omong Ki Puralaga dipaksa sina nangtung. Sarta diirikeun sina leumpang. Malah sakapun masok disuntungkeun atawa ditajo curunganana. Buguh we Ki Puralaga teh meningah lasatena sedih anu kaya papadana. Lempang bekinila beki jauh ninggalkeun urut garungan. Lalempang kalawan tenang we berjingringkeun babandang. Lila-kulila Wirapati ras inget kabalan Ki Puralaga nu saurang deui nu teu katembung di dinya. Pok nanya ka Gagak Bodas. Tadi mah musuh teh duaan teh. Tapi ayeuna ngana aya hiji Kang. Nah ka mana saurang deui mah dar atawa gerakan jurang. Aduh. Aing poho deui. Aduh. Dan memang duaan tadi di dalam aing oge. Bu, jika kamu ditasih kurang ajar. Kumaha atuh yeuh? Nah perlu diberi katawa. Rebos bukan itu bah kone antep hang. Teu kudu miceunaan waktu. Ayeuna mah hayu we balik ka pagoron.
Gamu bisa nyusul. Ngan urang kudu hati-hati. Masuk? Bisi suwad nyusul jeung baladna, Kang. Ya, tunda dong. Baiklah. Gampang gitu macam dah. Dah banyak hon kan dia mahal tu. Tapi aing teh ingat ke si Belang euy. Sebab geus apa di paguron. Nyahatan tabung jeung sari lain. Cek si Gagak Bodas tu nanya ka Wirapati jeung Kalasurya. Wirapati jeung Kalasurya teh adik sapaguron. Malah nyebutna ge Gagak Bodas mah adik we atau kesahanapeun. Sebalikna pikeun Wirapati jeung Kalasurya ngaakangkeun ka Gagak Bodas teh. Dan memang kitu ilaharna di paguron mah. Bok atuh menang padanya kitu. Beta kuring teh tepung jeung si Belang, Kang. Tapi kacida matak sedih dah, Kang. Gusti Allah. Sebab bagai darah-darah di langit di mantara. Terus panas terat keturunan. Malah bangkanya jadi bawa. Ditunda begitu tuh. Cek Wirapati berijeng nunduk kasih sireun anu pake nunda bangke meong teh. Atuh pugus si Gagak Bodas meninggal jengkok. Manehna teu percaya yen si Belang tae. Ya tu bohong saja Wirapati. Ah, bisa iya kata. Si Belang makan modal. Semua mana nama lagi mau sama dia. Terus asal latihan jeung Aduh Akang. Tak itu kenyataanna Kang si Belang teh ragrag ti langit. Yah, memang lamun gelut mah moal anu ngalehkeun. Tapi lamun ragrag kumaha? Moal aya nu kuat aya ragrag nu luhur teuing mah tukang buktina. Memang kitu. Waduh. Di mana ka bagiya? Di Pasir Bongkong. Ha, Pasir Bongkong. Hampir wening nang kuring jeung si Surya. Gagak Bodas ciep teu ngomong deui. Hatena mimiti lalawang jeung lalanyapan. Ras inget ka guruna nu kungsi ngomong yen teu geunah hate. Ingat weh ka ilmuanana nyatana si Belang. Nu geus buat boe kaya balik cenah. Aya-ayeuna bet aya beja kitu atuh puguh we matakna lenyap. Hate si Gagak Bodas teh. Anu ngobrol eureun. Terus halumpang barijeng terus ngiringkeun Aki Puraraga. Anu hatena si Aki Puraraga buki peurik sama birup teh asa teu aya harga pisan. Jam bakal banang taya harapan kana salamet. Parandene kitu bubuhan tangtungan sepuh nu winuhun. Najan manehna nganahna rahut ku dawang jero ge. Dina paroman mah tetep nenglungkeun anu gede wawanen. Temelan, kehariwan, disieun ku pati, naon-naon anu geus kaalaman ayeuna ditarima kalawan sabare. Atuh nalimpangna oge teu nenglungkeun anu sieun. Terus we nurutkeun naon rupa diparentah ku si Gagak Bodas ngajujug ka Gunung Sambung. Akhirna nulalumpang teh jog-anjog ka di tempat anu dipake nunda babawaan teh. Reg sarea eureun, malah Aki Puraraga oge milu eureun. Panon-malong kana bangke maung anu ngabugigag nu make rancatan. Da tadi teh digotong kuduaan. Wah, Kang Gagak. Iya, si Belang teh layon na Kang. Mengaja kuring teh dibawa disetorkeun ka guru. Maksudna masangkan kanyahoan hanaon jadi sababna jeung saha nu ngabinasana nya Kang. Damoreun ku guru mah kanyahoan sugan. Ceuk Wirapati berijeng ngaroret ka si Gagak Bodas. Wah ulung bangun bingung. Watir nampo si Belang geus kacoo.
Terus kasebut sobat manehna anu geus lamamatan jadi banusan. Aduh, tiada amat kejadian sia teberang da kunaon ati teh sia Wirapati. Aing banget heran aing. Ya saha anu wani ngabina saya maung teh. Nya teh nyaho kuring oge Kang. Ayeuna mah urang bawa heulaanan ka guru. Sugana bisa katuguh anjeunna mah keun bae. Keun kuring nu ngagogotong nama. Asal si aki-aki terus tunjung we talingakeun tah. Isi kabur. Lamun kabur, aing pen kubedog cakurna. Sia. Pati buka ti puraga berjeng gede. Awak karena beneran. Sambil berhatikan karena bangke mau. Guys. Memang benar sama juga tunggu aja. Kan si aki-aki kalau tu mana dah mau kabur, mau bisa lompat ke bacaan. Lah, buru-buru. Jangan guru kabur berit manten. Kalau untuk talangke, harga yang atuh harita. Bangke mau teh digotong ku Wirapati jeung si Kalasurya. Bram ari nitna ngajug ka Gunung Sambung. Ari Aki Puralaga lempangna teh disang harupan ku si Gagak Bodas. Dijaga cenah bisi kabur. Ratung geret beki reang baik di sarada mapaisan kaayaan alam sore harita. Estuning mata klar jeung mata kuaas. Lain halna pikeun hiji tangtungan jalma sesepuh Cibendi nyatana Aki Puralaga. Meningal ceneti kana ati ngadenge sora. Tong geret teh. Muni reang patembalan jeung pada baturna dipiri ku angin ngahinwir. Ting korosating keresek nebak kana dangdaunan anu garani. Nualimpang kebat maju ngidul. Malahan masa kedeng deui oge geus asup ka piluweungan. Kencangna mangsa alam dina carita. Balan si Gagak Bodas geus tepi kang dijugjug dipapang dibagiakeun ku Panjiruyung anu colohok bengong. Lantaran impossible digogotong ku Wirapati katut Kalasurya. Jaba ngiringkeun babana deui. Anu telukung kawas ka bangsa. Baran serog ka hareupeun imah langsung harita. Mulai si barang kita. Ya si make digogotong. Ha? Sudah aku guru. Si barang ayam nadasa. Nabikin ka hanto na. Wah. Ayam nadasa. Siyahan kumawani na igod-egonain. Nakaita aki-aki no di bawah ko siya. Mula kanyan. Panjiruyung panang buralang ka Aki Puralaga. Ngacantang barejeng leuteut ka Panjiruyung. Atuh puguh menyangtung kana hate. Dituding maehan naon. Barejeng teh nyaho acang. Tapi untungnya si Gagak Bodas gancang ngajawab harita. Lain guru lain mangkluk lain iya numaihan malain heula gede eta bangsa ti Cibendi anu geus kumaha nyiksa ka Wirapati katut Kalasurya ari perkara meong mah si berang beda deui aturan lakona ke tenang heula malahan mah kuring oge can nyaho ije teh kumaha hayu sabab nagihan si berang nah ya eta si Wirapati jeung si Kalasurya. Ayo ngajengan habis na ngomongan siya mah gagal. Ayo kajero siya. Siya na siya. Si aki-aki siya kajero. Urang ngabadamikon masalah iya nu bener.
Asum sa gulong! Panjirulung bejaw-gedig amuk-amukan. Kada eta ingon-ingon na anumaihan rin. Panjirulung dubus asupirlah murkatepas. Blok diuk deket lawan katebas ini. Hari gagah bodas jin anu duaan ngacejar deket milik. Cerempin aki puralaga misah serangan. Wah, jadi dongeng dah. Wah! Ya, guru. Kuring gini, ngumpulan pada guru. Aduh kudu maluruh, dulur aduh dua. Ya kemangi di perjalanan. Kudu membangun, ku eta aki-aki dina kayaan teling. Seterusnya kuring gelut tajam iya makhluk. Akhirnya kuring ayah dina keunggulan. Dulur aduh dua bisa diselamatkan ku kuringan. Kuring can yaho karena lalakon kealaman ku si Wirapati Jessica Surya. Sohe barisan ku guru. Cek si gagah bodas. Dasar atuh kurang didikan ka guru teh. Di marentah. Nungkul kamu gitu. Banyak ngajalankan juga sekarawan hadir diai. Ya akhirnya aing mereka nyaka sia Wirapati. Gimana cepung jeung si belang. Naon sababna kieu jadinya. Jeung deui naon sababna maka bisa cepung jeung aki-aki. Pok, omongkeun si imut sia ka aing. Mangga guru. Dieu dongengna teh. Barang Wirapati atuh harita. Dititah ngadongengkeun lupa pengalamanana derek-dak atuh harita. Wirapati ngadongengkeun pengalaman hirup manehna. Salina tak ninggalkeun paguron. Nu akhirna manggih mau anu ragrag ti Gomantara. Lebihkeun ka ajalna ti bubut kana lemah. Perkara gelut jeung aki Puralaga oge derek-dak didongengkeun kabeh. Teu aya nu kalarung, teu aya nu kaliwat. Panjiruyun unggut-unggutan, hatena bergegahan deul, lantaran ingon-ingon anu dupi ka dedeh, anu dupi ka asihna aya maehan. So gitu, walaupun kuring ti guru, nyalawe nyangakeun ayeuna mah, nyabade kumaha teh parantul sieuna hatiasa dipaluru atawa moal ngeuna anu maehan si belang teh guru. Cek Wirapati mungkas omonganana. Ulang Panjiruyung lah ulang balik panon sipit-sipit mau neng kena pangke mau. Manehna teh buru-buru nang balan kena kahuntuna. Katrot nahan amarah. Pikiranna ku malayan nginget-nginget atuh babaturan baheula, nginget-nginget musuh-musuh ngajaman kerngora. Nah saha anu boga ajian pikeun ngagayuh angin. Nu balukarna nepikeun ka kitu. Tapi kulantaran mikiran barengan ku hate kaur mah. Tuluh nu inget hiji oge. Oh harita. Ya bagi, kada juga. Adi. Digubuk doi kambane, gagak boyas. Sebenarnya, aing bisa neguh. Nu sebenarnya. Jaha-jaha anu geus ngabinasa si belang. Ngan aing geus bisa ngira-ngira. Tangtu si belang teh tas gelut jeung eta jalma nu gagah nu ngagem ilmu bayu sukma. Ajawa nu bisa ngagayuh angin. Tapi aing poho deui. Nyaha saha eta manggeluk teh. Jeung di mana ngajrekna eta manggeluk teh. Can kapikir ku pikiran aing. Tapi muga-muga dina hiji mangsa mamanehna bisa kapanggih ku aing tangtu ku aing moal bari diwara sakalian beh dituan diwara di podaran
Itu Cepan Jerung. Gebun Wirapati jeung Kalasurya ngelinja grewas. Dua anak sini sereret, tapi aneh. Teu aya nu wani kadal. Ngan ukur ngaganja dina hulu angen. Marangna duaan bisa naguh kelawan tepat lantaran manehna pisan anu boga guru kelawan kalayan ngagem Aji Banyu Sukma. Malahanlah Kalasurya sorangan. Geus mibanda eta ilmu warisan ti Singajaya teh. Tapi teu wani arindakeun mah. Tetap gini. Geus aya lalata dieu. Sugan we. Dina hijuran sama eta bangkal teh. Tatang ieu guru. Datang tuatu kantara dina muna. Susah-susah ngabogaan ilmu Banyu Sukma. Hahaha. Tanggo etan ngabinasa si belang. Wajib modal jagur terjadoi. Cuk si Gagak bodas tegas. Malahan mah berjenti peperkat hutukeun pereutna. Untuk kekerasan cinggahan amarah. Atuh tunggu we Kalasurya beuki ruas. Manehna sok sieun katudingan. Tapi rek waksa keukeuh tora. Bisi goreng balukarna. Pok deui Panjiruyung harita. Woi. Ngan bae danya urusan si belang beul. Ayeuna kumaha teh si aki-aki pelote ieu. Ngajahaonan make dibawa ka dieu da moal aya gunana nu kitu patut mah. Dihakan dagingna teungeuna, diarah gawenya. Moal aya nu damai nu bisa. Geus kolot kitu balik kok deui, di aya kulitnya keur pibedugeun. Cepan Jerung sangeunah nawe. Bari jeung panon buraleng weh kaki Puranaga. Nu harita kekerot bakat ku kemus. Hayang lepas tina genggeman musuh. Tapi cengayakeun peta kasar. Tetap Aki Puranaga mah sabar berjeun mikir pilampaheun. Tapi jangan gembal. Kaguru. Dari ini kumahakeun dulu. Ari dibawa, ari saripangna dibawa ka dieu deh. Lumikeun boga dosa. Wani jiksa segera pake diri segera Surya. Ya iblis ka dieu mah, saja dari di padang di itu naon atuh. Aduh. Saya mah padaran aduh. Ya aki-aki teh kumaneh teh. Margi nya pisan ngabalukarkeun abdi duaan jadi sangsara teh. Guru, malihan mah upami teu katulungan ku pun gancel tegak wadah wah. Duka kumaha nasib abdi ayeuna. Cek Wirapati milu ngomong. Marehna tuheueun pisan Aki Puranaga teh. Udah. Ya, aduh make digugug ka dieu saja goblok. Arek di podaran mah tadi we di ditu sakalian. Aing mah bedanya we unggul. Tapi ayeuna mah geus aya di dia teu bisa di podaran kitu bae geun. Urang karameh heulangan. Sugan jeung sugan aya guna keur mangpaat ka hareupna. Ayeuna mah kaparang geus aya di dieu. Teu bisa dipodaran kitu bae sia Wirapati. Heuh, urang karam heula. Sugan jeung sugan gunana aya gunana keur ka hareupna. Bawa ka panjara nu aya di jero tanu. Cepan Jerung bari ngareret ka Wirapati nitah mawa ka panjara. Lagu kun urang karam ulah di panjara. Sina kada saeun sangsarana. Aku mah rasa di panjara. Hei, aku kipeot. Adi sia. Wirapati. Mikir sirana Aki Puranaga. Mereka liur karasana teh. Waro gitu. Wah. Jung atuh harita keneh. Langsung nyakal kana leuwih Aki Puranaga. Tapi mame ini si Gagak bodas ngomong heula. Oh, itu. Kang. Jadi.
Ay, jangan mana. Nasa iyo magluk. Ay, ayaw. Cepmeja mah si Puralaga, marana teh. Sesepuh di kademangan si Beni. Tapi bener nama nyoteh teuing. Dai hulu nama juga cecenet teh. Tepung sinyaho harana bener nama. Tepung anu kurang kaya hula. Hei, agati. Sa ngaramane saja dah. Hah? Kita dican ngajawab ka ni Waisya. Ayo siya. Jawab benar. Sama siya. Hah? Si gagak bodas murlang kaki Puralaga. Aki Puralaga harita. Tumaliwan cinak ismang sangka pancang para pemirsa. Ia cerita orang tinggal lagi insyaallah enjing. Dengan satu acara sarwa. Kini keringan ini beres terus kali cerita bagian anu kopat. Sebelum tahu suatu satu malam. Kumang di kantung ini mana? Bagaimana acara biasa. Acara hari itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.